Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi amarna bil ibadah bit tauhid wal istiqomah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minal riba in kuntum mu'minin. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, as-siyamu jannatun yastajimu bihi al-'abdu minan. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwarta al-ardha bi nuri syamsi abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Para bapak kami, para ibu, wali jamaah kuliah subuh dan musafirau, terayati kalimah ulamu marna dinai akhlak waroka tilintang disyukur alhamdulillah. Kalian taksis kudro dirodat mantemen Yuswa ulang sadaya masih ayamina kapan cantanan mantemen Bujikan kabinta Rabok ini bisa mengantuk kesehatan. Ulang masih dibiasakan kembali kayu di masjid Inaraga. Mohonan dia Allah kewajiban ya Allah putusna tolak ilmi dan sekaligus nabi-nabi amal yang Ramadan. Jadi harapan Allah sadaya mudah-mudahan kubiasana katapang mau kumpul kali di masjid hiji juga lantaran Allah sadaya lungsurna rahmat bagi pengampura Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah kuliah subuh al-muslimin, kalian ucapan syukur alhamdulillah anu kedua kali dinten ieu dinten Rebo anu ka 18 dinten dina sasi Ramadan. 18 bulan halaman. Oh, 18. Mudah-mudahan saum kami amal yang orang terus dilaksanakan. Biasa ditampi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi mudah-mudahan saum anu sababaraha dinten biasa dilaksanakan karya-karya dengan sempurna. Pemerintahan kegiatan oke usaha perizinan seluruh alam. Amin ya rabbal alamin. Jamaah kuliah subuh al-samilahu angin dina kesempatan dia tema anu bakal kaluhikeun nyaeta ngajauhan kedang ngajauhan dina
barang riba. Berkaitan sareng tema eta dawuh Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Mana wallahu a'lam bishawab. Ya ayyuhalladzina amanu jalma-jalma anu iman ittaqullaha kudu takwa alajin ka Allah wa daru jeung kudu ninggalkeun tanapinya jalauhan alajin kabeh ma baqiya mina riba tina perkara anu nyesan tina barang riba in kuntum lamun bukti aranjeun kabeh eta mukminina para iman kabeh. Maksud di ayat Allah menguninnya kerjama-jalma anu iman hiji panggelo, hiji keistimewaan, keunggulan daripada jami-jami lian anu teriman. Kanyana rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kahiji ittaqullah kudu takwa alajin kabeh. Kecap takwa seueur kasebatkeun dina kitab-kitab Allah, dina kitab Al-Quran. Bahkan dina tujuan saum oge la'allakum tattaqun. Takwa ieu hiji perkara anu kangitang istimewa dugikeun ka anu bakal ngabawakeun kana surgana Allah. Ngan kecap takwa eta tidak mungkin tercapai lamun teu dilakonan kalayan suku-suku. Sinareun kecap takwa nusok diiringi ku amal. Jadi setiap jalmi anu takwa pasti iman. Ngan setiap jalmi anu iman takwa. Dina saumoge apakah semua puasa bisa membuahkeun kana takwa? Takwa dirinya tak takun dipainan ku kalimat la'ala tanapi la'atu. Ari la'ala cek ilmu nahu termasuk harfun taroji. Jadi harap, pengharapan. Cek Imam Suyuti nerangkeun bahwa di mana-mana kalimat di awali ku kalimat la'ala eta ngabutuhkeun atanapi eta kalimat sabada la'ala teh hiji pengharapan an istimewa. Bahkan eta perkara tidak mungkin tercapai lamun teu dilakonan kalayan sungguh-sungguh. Tapi dalam hadis Bukhari, di hadis riwayat Abu Hurairah, as-siyamu junnatun yustajinu bihil abdu minanna. Saum itu hiji benteng perisai atanapi penghalang nu bisa ngahalangan ke hamba Allah nu ngalaksanakeunana kana tiba kana seunana. Dina redaksi kalimah ayat saum ayat siam
Namun perbentengan antawi saum sareng siang upami sauman eta nuduhkeun kana makna umum. Bahkan dina Al-Qur'an oge disebutkeun mung sakalima dina surah Maryam. Numutkeun hiji riwayat dulu Siti Maryam setelah melahirkan Nabi Isa anjeunna ngaraoskeun isin. Namun sabab Siti Maryam seorang gadis tapi bisa gaduh putra. Bagi hiji patempatan kasida tebih di papada manusia. Kumaha ieu kuring dina Al-Qur'an abdi keur ngajaga karena istilahna tim kucuwas ka masyarakat anak saum kalimat kaula rek puasa saum didinya sosana Siti Maryam tuang sinang leuleut tapi nuduhkeun karena kaula moal rek nyarios. Jadi saudara kita Siti Maryam teu nyarios dina masalah menjaga putra. Upami kalimat siam dicarioskeun dina Al-Qur'an dubikeun ka 9 kalimat. Nya di antarana ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Ini kalimat sauman nuduhkeun kana ringkana makna umum padahal ulang hoyong papang ditahan saum hoyong tuang ditahan hoyong baso ditahan eta teh saum ngaranna sanesia hoyong ngiceun ulah ditahan eta mah sikap porosotan kalau eta mah teh ditahan sing dirinya hoyong geser acu tahan jangan ulah terus kehidupan baju baru alhamdulillah. Tak punya pun tak apa-apa, masih ayah baju baru lah. Para teh harus kene berdua. Pemisiaman nuduhkeun kana makna khusus nyaeta nu bisa nahan tuang leueut jima dina siang hari itu nuduhkeun kana makna siam. Ngan siam anu mana nu bisa jadi perisai nu bagi penghalang kana tibana urang kana seni neraka asiamu junnah. Kalimat junnah di mana-mana kalimat dua awal itu jim di tengah ayat nun karena ayat kalimat junnah jinnah ayat jannah eta kene satu kalimat beda baris beda makna. Kalimat junnah eta makna teh benteng tanapi penghalang ngan makna tina nun atau nabi kalimat diawali kujim menitah ayat nunan eta nuduhkeun kana perkara yang tidak katingali. Junah penghalang puasa anu sae bisa ngahalangan kana perkara-perkara anu maka ngarobakeun kana ganjaran puasa. Bayangkeun sifat ujub, sifat ria, sifat takabur. Kan itu teh hiji perkara penyakit-penyakit anu sok aya dina jero dada dina mana urang tapi teu katingal. Lamun puasana sae batak kahalang ku eta saum urang.